can ieu nya euy. Rek nguseup ya biasa nama alarm ngahudangkeun. Si Nyai ka mana nya? Nyai, Nyai. Nah, ada hareun ya euy. Eta naon deui wae kertas euy. Naon sih si Nyai teh diburem kieu tulisanna euy. Kang, eta sarapan di meja. Punten Nyai, angkat deui subuh-subuh. Ek ngiring ngabesan ka Abu Dhabi. Ngangge kolbak 2 ekor, sareng catorna 5 bungkus. Min temen si Nyai aing dibere sereal doang. Si Nyai meni mamangkatan wae datang ke tarang baru ke burger. Geus lah, neng rek nguseup aya nama lah. Aduh, geus mancing deui wae euy Sahareudang kieu poe ieu lah. Babatu lah. Bismillah we lah, sing doan ieu para bait kana bibir lauk. Teuing jujur aing. Daek teh daek lu dicokot ya lah. Gusti, ting agung. Aduh, ting kumaha useup nya aing barasi kos kieu malah. Yah, untung mawa cai ieu lah. Wah, semangat-semangat ting yang useup. Wah ieu. Tah, Mang Duyeh aya ye, aing geus mau lauk ye. Ye, naon Jang? Kumaha upal anyar teh? Bebenangan teu? Boro-boro bebenangan Jang. Baraseuh tanu aya tingali. Aya ye resep anyar, arek moal. Mantak menang moal make umpan anyar teh. Lain mantak menang ye, mantak ieu. Si Bobo, Anjing. anjing. Tidak apa? Kok iya? Anjing aing ka bawa ku sia Hampura ya Mang, agamahan.
Oh, suka tong kitu-kitu deh jang lah. Terus main karesel ti isuk teu menang-menang lauk. Mang, itu aing boga babales keur menta hampura. Ieu Mang. Ketindak amang teu pamajikan pentingnya. Alhamdulillah bisa dahar ngeunah yang penting euy. Geus sana orang balik aja lah. Dulu jeung Amang. Eta bawa jejer jang.